di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru rohani. Kita puasa tapang ngaranna Riyadhah 40 poe 40 peti. Lanjut ku ari ge masih. Masih bae di Israel, di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peti deuleujeun degena berubah. Ambeuna berubah. Wari geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan rohani mun kuari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina, lacut mabok. Aing asup ka perguruan ieu lah. Riyadhah nya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeleuan batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nya mah tetep bae ngabaged. Laporan ka guruna. Cenah cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah 40 subahan laharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cak cenah ieu. Geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan Kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Dia doa bareng guru bareng sia doa ke guru di mana ieu sih kasalahanana minta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diri Riyadhahan 40 teu penting masih keneh di mana kasalahanana. Dibere ilham ternyata korengnya anak jadah, anak zina, bahkan indungna masih zina keneh. Jadi gangguanna ti indung. Gangguanna ti indung. Langsung didatangan ku guruna. Wah, order ya jago. Siapa tuh nyokan bakar sorban meureun, anggap order bae. Kecuali si eta los. Yaksi bangsana babernya lu datang teh pajadek order naon ieu kalengitan anak leungit teh kana anak kugu waduh tukang neangan order lain masalah gitu bi anak aya di pesantren pula di pesantren sanunita teh budak pondok aing mah teu sudi teu ridho. Oh paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teu eueuh ridho ti indung ieu cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokona perjuangan maksudna perjuangan naon bisnis non migas anak kula horeng pesantren paingan ku kula teh angan nu bae. Tah ieu mah ridokeun bae nya binya, ridokeun anak geus pesantren. Di imah di ditu bahkan geus 40 poe bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna Riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teuing pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ieu budak naon gitu jadi bagus saya tuh diridokeun atuh geus ieu sabodo jana ieu deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa ceuk anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung
tah itu udah jadi orang dek usaha mantek ngajejes indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho gindu birrul walidain masya Allah cak guru date sih kudu perasaan gue kuari mah geus dayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang aku mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riyadh henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir kumaha asaihun masya Allah pindah ya ke makom ruhani orang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetap minum tapi seetik oh beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aja embung ka mana-mana embung ka mana-mana sayhun tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubung aku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilm ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu teh kan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat nu dimaksud di ilmu akhirat ilmu dunia mah kacau bae ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu mah ilmu akhirat atawa guzat al mujahiduna fisabilillah mantak kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masih Isa Al-Masih Ibnu Maryam Isa Masih teh nya nama teu boga tempat kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal mantak lempang bae terus lama dakwah terus Masih Ibnu Maryam teu boga tempat mantak kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bae kudu membingung kangjeng Nabi Isa mah teu boga bogain sajengkal-jengkal aja ya Allah nu lalu bagi ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae cenah dibere alhamdulillah teu dibere alhamdulillah tah supaya datang ka dinya tah karena balalender tuh budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu teh Bapak Kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh Bapak Kolot ieu. Kahayang aing Bapak Kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus aing masjid dijual. Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu kumata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu encan usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat kita zikir milu torikoh ka manehanana
dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun ruhani sih make mahar iknat mah kos kitu mah eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atau aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah lumantak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur teu budak ngasup-ngasupkeun thariqah ih jangankan ibadah kagak urusanana aya syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho tama iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu kurang sirungan aju kembangan kadeuleu jubahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji itu mah ilmu jurig teh bagus gitu mah atau nanti ceri bakalas asal balai zikir bae ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dipindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakal jasad zikirna ge kan orang teh kuari mah zikir ruhani misalnya zikir jasad Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab dibawa kana roh geus kudu ngabimbing ieu teh bas sudah asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad hendak menuju ruh as-saihu letak di manaan as-saihu pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga